Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka hujan geus mimiti turun, anu beuki lila beuki ngagebret. Teu beda we tinu dicicikeun ti langit. Nandingan juuh na cipanon manusa-manusa anu keur ngarandapan katunggaraan. Sasat hiji cocoba ti pangeran. Anu kurang-kurang na tawakal mah matak nimbulkeun ngarasula. Teu sadrah teu pasrah tumamprak kana papasten Gusti Nu Maha Kawasa. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana isukna sanajan lalieur barideg sasat sapeupeting teu daek kreup sare meakeun kapanasaran pastuta kalawan dibaturan ku tiluan ngabiur manehna indit maksudna mah rek maluruh nu jadi anakna sugan we aya raratanana tapi sakitu jauhna manehna lumaku malah nepi kaleles. Tapi lebeng kalah ka jeger ceker balas ujag ajig. Datang ka imah disampakeun deui ku Cimata nu jadi pamajikan. Panona mani geus carindul balas sapeupeting ngaluarkeun Cimata. Anu saterusna maeroh ngagenggeik deui bae. Barang tetela salakina balik lengoh. Karena kira balik hujan singnya kama ujang teapan hayang ka pasar dayu rek ngadon nyoto bari make baju weuteuh engke balikna urang balik kurupuk dua tiiran. Bapak ya papana kumaha atuh si ujang teh. Pantasna terajeun kapanggih deui. Kari awakna sirahna mah geus dipake. Hujan. Maeroh ngaguk-guk kanyanyerian. Tah eta bapana teu pupugu atuh openan ka batur. Hayang kapuji tukang tutulung. Buksina teh pas jadi malindes ka diri sorangan. Coba lamun teu mamawa budak batur ka imah. Si Ujang teh moal nepi ka aya nu ngaganggu. Duh, Gusti. Kedah kumaha atuh abdi teh.
Mugi Gusti nah tayungan kapun anak mugi diselametkeun Sintia sawangsul deui ka dieu. Mugi-mugi si jahat teh dipengkolkeun hatena ku Gusti. Hanturkeun deui pun anak ka dieu kalawan rahmat salamet. Pak Eroh terus we norowelang ngabarengan ceurikna nu ngaguk-guk nyuuh kana palupuh. Pasuta mah mireungeuh nu jadi pamajikan sumegruk bari norowelang teh sasat ngawaweleh ka manehanana. Sakecap oge teu nemal. Jongjon ngajentul nanangkep tuur bari hate baluweng. Saeutik oge manehna mah teu ngarasa kaduhung dumeh akibatna nulungan budak batur teh antukna mah budak sorangan nu jadi korban. Ngan ieu mah manehna kacida bingungna kumaha nya pilakueun pikeun manggihkeun deui anakna. Kagedena mah ngarasa gemes we ka si jurujana asana teh kabina-bina teuing. Ret kawijana nu harita keur ngagoler. Tadina mah budak teh rek ditanya. Geus puguh ti mana-manana mah. Puguh kolotna, puguh lemurna, moal dilila-lila. Harita ge rek terus dianteurkeun. Ngan orok haya, budak teh awakna kalah kanyebret panas. Duka teuing baluas meureun. Di kamari ngarandapan kajadian-kajadian anu pikeun budak mah teu saeutik matak ngadatangkeun rentagna pikiran. Anu akhirna Wijana teh terus we diubar aber heula. Kitu oge nu ngurusna sapopoe teh sasat ku pasuta sorangan. Maeroh mah ulah boro-boro daek nggulang gaper. Nempona oge sigana teh mani geuleuheunaker. Lantaran anggapanana pangna anakna jadi leungit teh lantaranana mah nya kusabab aya Wijana di imahna. Damun teu sieun kudu jadi salaki mah geus sangeuk-sangeuk acan kacicingan teh. Komo bari jeung ngurus ngubar ngaber mah kokodoreun teuing. Tapi pasuta mah teu kitu. Mireungeuh Wijana terus gering teh kacida watireunana. Malah tungtungna mah make jorojoy we aya hate nyaah sagala. Ngurusan nya-nya sanajan kudu sagala prak ku sorangan teu dipake aral. Pikiranana itung-itung ngurus ngarasanan anakna sorangan we. Meh hampir sabulan Wijana geringna. Kadienakeun mah budak teh mimiti igeg-igeg maju kana cager. Kari laleuleusna sarta kari kanyosna haropak teh getihan. Pantes kituna teh. Gering sakitu lilana teh teu pisan kararaban sangu. Ngalempreh we teu usik malik awak nyebret kapeung-kapeungeun sasar ngocomang tapi teu puguh hartikeunana. Ngan nu mineng kadenge mah manehna teh make nyebut ngaran sari-sari kitu. Anu pikeun pasuta mah luput teu bisa dipaparah. Ngan bae sangkanana bisa jadi nyebut sari teh tangtu meureun nyebut-nyebut ngaran indungna. Panceg sabulan satengah Wijana geus bener-bener sehat deui seperti biasa. Tapi mata kelokna teh bet jadi siga nu ngajubleg teu beunang ditanya. Malah teu siga-siga nu teu hayangeun balik deui ka indung bapana. Sapoe-sapoe teh gawena ngan ngajentul we teu lemek teu nyarek. Dibere dahareun di tampanan. Teu dibere mah tara ieu menta. Sigana teh sanajan sapoe jeput manehna teu dibere barang dahar. Moal daekeun ieu menta. Maeroh mah mani geus jebras-jebris we sarta teu sirikna unggal usik ngajurung laku kanu jadi salakina supaya nyalabarkeun Wijana. Geus teu kuat cenah neuleuna. Matak bae nimbulkeun kasuat seuit inget kanu jadi anakna. Malah manehna mah aya sari-sari mikagiru ka Wijana teh. Anggapanana mun taya Wijana mah anakna teh moal ieu make leungit sagala. Tapi beda deui jeung kaayanana pasuta.
Ku ayana Wijana ayeuna jadi ngadatangkeun ubar oge bisa dipake ngabang balerkeun. Kainget kanu jadi anakna malah antukna mah jorojoy we. Bijil hatenya deudeuh anu pohara. Teu beda we ti Mika Heman ka anakna sorangan. Anu antukna perkara Wijana teh terus we dijejempe teu disalabarkeun. Ongkoh budakna oge sasat gering keneh da jadi ngadadak siga nu pego. Aya alasan pikeun ngajawab kanu sok nananyakeun babakuna mah ka tatangga-tatanggana. Anu tungtungna mah pleng bae. Perkara Wijana teh tara aya nu ngagomeng-gomeng deui. Ongkoh katempona Pasuta teh kacida nyaheunana. Memang pikeun Pasuta mah geus nekadkeun yen budak teh moal dipulangkeun kanu jadi indung bapana. Itung-itung gaganti anakna nu terus ngaleungit. Paribasa pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak. Sanajan ieu teh teu leupas tina tantangan nu jadi pamajikanana anu tetep mikagiruk sarta miceuceub ka Wijana. Geus taya halodo panyadapan deui. Tapi pikeun Pasuta mah teu matak ieu jadi halangan pikeun manehna ngebrehkeun ka Nyaah. Malah nyebutna oge ayeuna mah make sarta ngagunakeun ngaran anakna nu leungit. Karna eukeun mah Wijana sorangan dina geus daek nyarita deui. Oge manehna teu daekkeun nerangkeun ngaran nu sabenerna. Malah tara ieu nyabit-nyabit ka indung bapana. Sigana teh geus plangles we pohoeun. Hal ieu teu saeutik matak ngabungahkeunana ka Pasuta. Rupa-rupa sangkaanana pangna budak jadi siga nu leungit ingetan teh bisa jadi diakibatkeun ku bohakna nu dina tarang. Terus kareurewasan waktu diculik nepi kabrekna ngarandapan gering panas anu pohara. Beunang disebutkeun ripuh oge. Ari maeroh mireungeuh nu jadi salaki terengrot-rengrot teh dina mika nyaahna ka Wijana anu geus biasa disebut karna rada lempar oge ayeuna mah meusan tara jubras jebris teuing. Ongkoh deui mireungeuh anak awewena anu dua nyaeta adi-adina Karna milanceukna ka Karna teh geus teu tumarumpang deui lantaran sangkaanana mah ieu teh memang lanceukna pribadi. Ku kitu teh mah barudak laleutik keneh naker. Nu saurang kira-kira umur 4 tahun ngaranna Mirah. Nu saurang deui bungsuna kira-kira umurna 2 tahun ngaranna Umi. Barudak teh keur meujeuhna jadi kembang buruan. Rang dina nincak taun anyar taya kajadian naon-naon. Kolot-kolot Wijana sanggeus ngarasa beak dengkak neangan kaditu kadieu malah kacigas di sagala ngadatangan sarta ngabejaan ka paparta yen Wijana leungit teu pupuguh nu jadi lantaran mah pedah diteungeul ku indungna nya teu bisa majar kumaha iwati tumamprak kana pangersana pangeran da ari ikhtiar mah asa kurang kumaha. Kanca dangu sadayana ari bah jagur sanggeusna ngabelecet ti imahna Pasuta mawa budak anu sangkaanana mah Wijana. Terus we manehna mangpret make jalan nu ka Bojong Salam kebat mapai-mapai jalan gede nu brasna ka Tarogong. Manehna geus hasil ngarepehkeun budak ku jalan ngabobodo sarta nyingsieunnan. Nu akhirna karna teh terus we ngahenen teu ngalobahkeun di pamolah. Sumawona mun ngadat pedah dibawa ku jalma anu teu wawuh. Geus beurang kakara kanyahoan yen budak teh pahili. Ieu mah geuning lain budak nu dibawa ti Cicapar. Tapi manehna teu nanaon. Lantaran rasana sarua we. Pang-pang nama
kapan ngan rek nembongkeun wungkul yen manehna bener geus bisa ngasupan imahna nu jadi musuh kalawan teu bisa katewak. Ieu geus mangrupakeun hiji kaagulan oge pikeun dirina nu memang dieusi ku rasa dir jeung takabur. Tadina mah manehna rek balik deui ka Cicapar lantaran maksud utamana mah taya lian rek ngadatangan Gumilar pikeun males kanyeri dumeh baheula kungsi dielehkeun malah nepi ka cacadna. Kahiji kitu atuh kaduana manehna rek nyokot hoe ujunganana anu kungsi tinggalin tea dina peutingan manehna diragrageun ku Gumilar. Sasat eleh mutlak ngejat ti pakalangan bari manggul si Jamian muridna anu kaayanana ruksak katitih pangarti kaungkulan pangabisa ku Aki Empi. Tapi dipikir deui urang gadog dina peuting ieu teh pasti keur nguber neangan manehanana anu mun seug kapanggih sarta terus ngayakeun rarempon deui. Tacan tangtu manehna bisa unggul dihurup ku salemur sanajan teguh tangguh oge tangtu matak ripuh kawalahan mah kudu. Tadi oge kakara ku sababaraha urang geus kabuktian sakitu ripuhna. Mikir kadinya teu ngalobakeun dicodeka manehna terus we nuluykeun lalampahanana kebat mangprung ngajugjug ujung kulon bari ngagandong budak dina tonggongna. Hatena geus gilig yen ieu budak teh rek dijieun anakna pribadi anu bakal diwaris sagala ilmu panemuna. Perkara rek ngadatangan Gumilar mah gampang isuk pageto deui oge teu kunaon. Ongkos sanyana mah tacan yakin bener-bener naha nya heuteuna manehna teh aya di Cicapar. Tela kungsi Bah Jagur ngadatangan ka Miramare meunang beja cenah geus pindah ka Cicapar bawahan Garut. Ieu sababna nu matak dina poean hujana ditakol ku siwur ku indungna manehna aya di kampung Cicapar anu saterusna ngabobodo wijana nyebutkeun rek dianterkeun ka Nangkapait. Anu sanyana mah manehna teh dibere hate resep lantaran budak teh ngabogaan susunan anggota badan nu kacidahadena. Tapi saperti nu geus kanyahoan rupana wae wijana teh taya tutulisanana kudu dikukut ku Bah Jagur. Kabuktian nu dibawa mah karena anakna Pasuta. Karena geus bereskeun sakun nu rek dibawa teh ceuk Pasuta anu harita keur nyebetan daun kawung. Geus saged rek indit ngalalauk marentah ka anakna supaya nyiapkeun babawaanana anu geus baku ti antarana kecrik, pangawelah parahu, buleng, jeung saliyana nu sakira-kira diperlukeun. Parantos Abah kantun angkat we. Polon karna nu geus manco diburuan. Sakur bawaeun geus tarapti ngan kari nungguan bapana we wungkul nu masih keneh di jero imah keur nyebetan daun kawung. Ke atuh ieu kapalang hanca. Bapana bari ngaredet keburuan. Geus kitu dekul deui we nyebetan daun kawung. Karawak kana peso raut, krek daun kawung teh dipotongan. Keur kitu torojol adi-adina nyalampeurkeun kaburuan ting sarengeh bari gupgap ngarorek barang-barang bawaeun. Mirah kop kana pangawelah sedengkeun Umi ngagugusur buleng. Maklum keur meujeuhna balangor pisan barudak teh. Ulah ngoprek atuh nyeseulan gara ka Abah. Karena ngahuleng sorana ebreh nembrakeun ka nyaah jeung ka deudeuh kanu jadi adi. Ret ka jero imah bisi katempoeun ku indungna manehna wani-wani barang geureuh. Lantaran maeroh mah sok ngambek. Ku kitu teh mah dina mika nyaahna teh henteu antep saperti Pasuta di lain-lain oge ka anak batur. Ari Mirah mah nurut bubuhan geus rada gede. Ngan Umi
manehna mah jongjon we ngagugusur bulang bari ceceleukeuteukan. Ngan hadena we mirah mah hideng ngageuwat bulang teh ku manehna dicokot heg diteuneun deui dina urutna. Bager mirah mah teu cara umi nakal. Karena bari seuri karawak kana sirah mirah heg diusapan bangun deudeuh naker. Terang deui umi nyampeurkeun ngalende ka karna heg deui diusapan sarua kaduanana oge nyaah. Sanajan dina hatena mah sok ngolebat aya hiji rasa yen ieu dua budak awewe teh lain adina. Adina mah ngan hiji sarta ieu inung bapana teh lain kolot manehna pribadi. Tapi eta rasa kitu teh sok gancang ngaleungit. Malah sok tara aya tapak-tapakna acan. Kalindih ku kanyaahna Pasuta jeung rasa midulurna Mirah jeung Umi anu taya tumarumpangna. Memang pikeun ieu barudak awewe mah karna nu ayeuna teh samarukna karna lanceukna pribadi. Teu nyangkaeun saeutik-eutik acan ieu mah ngan sakadar dulur kukutna. Oke mah Mirah geus gede rek milunya Kang Nana. Mirah ngalende ogo. Umi oge nya milu Kang Nananya. Umi teu kurang-kurang ogona sieun we sigana teh teu dibawa. Puguh we geus galede make ku Kang Karna dibarawa duanana oge. Anu matak kudu sing balageur ulah balangor. Kak emak kudu daek ngabantu. Nalin geura init karena kalah kamu mah ulin budak. Maeroh nu harita norojo ti jero ngaret ka Karna keur ngalalahun adi-adina. Antosan heula Abah. Karna ngareret bari jung we nangtung ngalesotkeun adi-adina. Ya teh heula we sorangan atuh matak naon. Maeroh nyarita deui semu-semu keding hangit. Kelanan ketang. Daguan heula na. Pasuta bari jung nangtung. Sanajan tacan geus oge ngeuretan daun kawungna. Bisi karna indit miheulaan. Lantaran kabireungeuh geus cengkat kawas nu rek indit. Jerut Pasuta turun kaburuan. Teu ngalobakeun deui omong, rawak wae kana kecerikna disampaikeun kana tak-tak. Kop di kana bulang jeung paparabotan anu sejena. Pangolah parahu mah sina dibawa ku anakna. Teu lila leos we arindit. Karna ngicilik gigireun bapana kalawan teu nyarita barang sakecap. Pasuta atuh nya kitu keneh. Anak jeung bapa teh paheneng-heneng taya nu lemek taya nu nyarek. Ari Karna mah da memang sifatna tara ngabiasakeun loba ngobrol jeung nu jadi bapa. Komo jeung indungna mah tara pisan puguh karasa ku dirina. Saeutik oge taya pisan kanyaahna. Ngan jeung adi-adi manehna sok rajin daek cacarita. Miheulaan ngajakan ngobrol. Malah mun ulin sapopoeana oge tara daekeun campur jeung barudak sejen. Upama teu jeung adi-adina manehna masuk ngajentul we sorangan di pipir imah. Ari Pasuta pangna manehna ngabetem keur mikiran nu jadi pamajikanana. Sakitu karna geus aya tauna aya di lingkungan rumah tanggana. Sigana teh taya pisan aya euy-euy-na. Tindak tandukna anger we teu robah-robah ka budak teh taya pisan aya kanyaahna. Sakitu karna teh kurang kumaha bageurna, kurang kumaha singerna kana pagawean ngabantu kanu jadi kolot. Tapi tara poksang so teh nyarekan eta meureun. Pedah mireungeuh kanyaah manehanana mah puguh sakitu gedena. Teu beda we ti saperti mikanyaah ka anak-anakna nu dua. Kumanehna geus kajudi. Pangna karna siga nu kueuleun teh taya lian. Lantaran saolah-olah ngarandapan tekenan batin tinu jadi indungna.
anu ngajadikeun budak teh jadi leungit kagumbiraanana. Kapaur Pasuta budak teh lila-lila mah leungit pangabetahna. Heg weh minggat atawa wakca balaka hayang balik deui ka kolot-kolotna. Anu nepi ka ayeuna oge Pasuta teh tacan nyahoeun saha-sahana nu jadi inung bapana. Ngahaja ngajempe maneh. Tapi anehna budak teh teu pisan daek barang tanya anu ngeunaan kolot-kolotna. Sugan heg nyaritakeun maksud hayang dianterkeun kanu jadi kolotna. Tapi raku sugan ari teu ingeteun mah. Kapan waktu mimiti dikukut ku manehna teh umur budak teh kira-kira geus nincak 7 tahun. Kanca dangu memang teu salah sangkaan Pasuta teh. Nya kitu pisan nu jadi marga lantaran pangna ayeuna karna jadi carang takol. Keur aya keneh di lemurna mah. Waktu ngaranna masih keneh wijana. Manehna teh hiji budak nu kacida lengerna. Harak bangor dibeakeun ku sorangan. Indungna sorangan nyaeta Nyi Arum nepi ka kawalahan nya-nya. Tapi ayeuna sanggeus manehna hirup aya dina lingkungan Pasuta. Ngadadak kalakuanana jadi robah. Kahiji kulantaran manehna ngarandapan gering panas nu lilana sabulan satengah. Nu sakaligus lain bae jadi ngadatangkeun parobahan kana kalakuanana. Tapi oge manehna jadi samar kana kaayaan diri manehna pribadi. Cacan ge bisa mulangkeun deui ingetanana geus katumbu kunyang hareupan tindak tanduk nama eroh anu mangrupakeun hiji tekenan batin. Jadi munasabah pisan dina ngajalankeun hirupna anu beuki lila umurna beuki nambahan. Naon-naon geus kaliwat teh sama sakali jadi poho mun teu disebutkeun ukur samar-samar teh. Ku kitu teh mah harita teh manehna kakara ninjak umur 7 tahun. Sasat tacan panjang ingetan. Katurug katutuh ngalaman gering ripuh. Anu saterusna ngarandapan tekenan-tekenan kana batina. Nu teu saeutik ngajadikeun gangguan kana pertumbuhan jiwana. Anu ngajadikeun manehna jadi poho kana usul asalna. Rajeun ukur ngolebat tapi sokles dewe leungit deui. Malah lila-lila mah jadi teu ingeteun sama sakali yen manehna teh sanyana mah anak gumilar jeung Nyi Arum. Ayeuna mah mi bapa jeung mi indungna teh ngan ka Pasuta jeung ka maeroh. Sanajan nu kasebut pandeuri mah teu karasa mika nyaahna. Kanca dangu sadayana. Waktu ieu anak jeung bapa kakarage ngageuleuyeung kana parahu. Sama sakali teu katiten aya sapasang panon nu ngawaskeun. Nu badana mah kahalangan ku gumplukan tangkal wawalinian. Tayalian tibah jagur. Nu harita datang deui ka dinya maksudna mah rek kacicapar pikeun ngabalikeun deui hanca bareto nu kungsi katuna. Bareng manehna keur jongjon leumpang bari salungkar salingker maklum sieun kanyahoan ku urang gadog. Ngadadak manehna neuleu nu keur ting arungkug ka leumpang duaan. Saret ge apal yen nu kolot mah nyaeta nu kungsi jadi musuhna. Nu saurang deui budak lalaki. Sanajan ayeuna geus rada gede tapi manehna teu pangling yen eta teh budak urang Cicapar tea. Ari Pasuta tea puguh sasat keur anteng ngalamun. Saeutik oge manehna teu eungeuh yen aya nu ngawaskeun jongjon we laleumpang muru tempat pireundeun parahu. Geus digusur dikacaikeun cruk celak we arunggah. Anu saterusna ngageuleuyeung ka tengah situ bagendit. Seor kecerikna dirungkupkeun. Geus nempok kitu mah
Gidi gue Bah Jagur nuluykeun lalampahanana kebat nguru ka Cicapar. Sakali ieu mah manehna teh mawa iteuk sarta didudukui. Saliwat mah saha we nu teu nyangka yen manehanana teh aki-aki tukang jajaluk. Memang kitu pisan tujuanana oge. Dina ngadatangan ka Cicapar teh bari nyamur-nyamur. Dalila manehna geus nepi ka tempat bareto, basa mimiti tepung jeung wijana tea. Sanggeus manehna neuteup heula sakedeung kana suhunan-suhunan imah anu tembong ting parentul. Koloyong we manehna indit, tokroh-tokroh bari kundang iteuk. Dudukuyna rada dilelepkeun, niru-niru nu bara maen. Nu dimaksud bisi kanyahoan manten ku Gumilar, sasat dianggap satru kabuyutan. Serog manehna ka tengah lembur. Jalma teh keur meujeuhna simpe, maklum lolobana mah geus arinit ka kebon atawa ka huma. Musim magawe harita teh. Ngan nyarum nu tara pipilueun ka kebon teh. Dume salakina pacabakanana kana dagang. Kadar ngurus huma pamere ti aki empi, cukup we dibedugkeun kanu sejen. Harita kabeneranana teh barudak oge keur meujeuhna corencang naker. Kalolobaanana mah marilu ka kolot-kolotna ka huma. Ngan sari nu keur ulukutek ulin sorangan diburuan. Ret manehna ka aki-aki bara maen. Maksudna mah rek ngadaregdeg lumpat ka imahna, rek menta sangu ka indungna. Ngan kaburu digeroan manten ku Bah Jagur. Atuh rek manehna ngarandeg bari melong pinuh ku kakaget. Nya keelanan aki rek menta kejo heula ka emak. Ceuk sari bari merong. Memang geus biasana. Lamun aya nu bara maen teh manehna mah sok ngageuwat mang mentakeun kejo ka indungna. Wah, kunpai nyai. Ka dieu heula we ka aki, arek nanya. Ceuk Bah Jagur bari tokroh-tokroh nyampeurkeun ka Sari. Sari ngajanteng, hatena ngarasa kaget oge. Lantaran biasana mah nu bara maen teh upama rek dipangmentakeun kejo ka indungna, sok tara loba omong. Malah siga-siga nu atoheun naker. Sawareh mah sok ngaburu-buru bangun nu geus teu sabar. Keelanan nyai. Ari nyai nyaon teu ka jalma nu ngaran Gumilar. Bah Jagur nyarita deui nanya ka Sari. Abah, Sari malik nanya. Riukna kaget lantaran nu ditanyakeun teh puguh bapana sorangan. Oh nya, ayaho geuningan. Di mana imahna teh nyai? Bah Jagur ayeuna mah nanyana sewot. Hatena geus mimiti deg-degan. Abah ada Bapak Sari. Sari? Sari saha? Ya ieu. Sari nunjuk kana awakna. Di mana imahna? Bah Jagur nanya beuki sewot. Itu tuh. Sari bari nunjuk ka imahna nu teu pati jauh pernahna ti dinya. Katembong. Aya ayeuna? Keur kadaya, keur dagang. Bah Jagur mani melengek ngarasa hanyelu. Jauh-jauh dijugjug ka sampak teh poos-poos we. Rek teu percaya asa piraku, da budak mah tara ngabohong. Pamustungan manehna jadi ngahuleng. Tapi ari panon mah neuteub beungeut budak mani nanceb. Penuh ku sinar nu teu bisa kateguh kumaha maksudna. Da eta we. Nyi Sari kalah ka mundur unur-unuran diteuteub teh. Riuk beungeutna muringis kawas nu manggih kasieun. Maneh teh anakna nya. Ayeuna Bah Jagur nanya bari dibarengan ku napasna nu ngahegak. Katayap maju lalaunan ngadeuketan Sari nu keur unur-unuran. Ma. Sari ngagero ka indungna. Manehna geus bisa neguh yen ieu aki-aki teh aya maksud nu teu hade. Tapi kakarage bibirna ngalingkup, sakilat Bah Jagur nyamber awak Sari. Karawak relat we. Bah Jagur ngablesat balik deui ka jalan urut tadi.
bari manggul sari nuges teu bisa walakaya sumawona mun bisa gogorowokan lantaran sakalian bari dibekem sungutna. Bareng jeung luncatna Nyi Arum kaluar lantaran ngadengek-dengek anakna anu geus teu sak deui pasti keur manggih kasieun. Ti jero imah aya nu ngablesat deui. Gerakanana teu beda we ti cahaya nu ngalebat terus muru ka tonggoh ngambah jalan nu dipake lumpat ku Bah Jagur tadi. Sakilat geus kasusul. Teu anta parah deui. Gapruk we sari disambar ti tukang. Sakali metot ge budak teh geus pindah leungeun. Dengek. Ayeuna mah budak teh ceurik bari nyusupkeun beungeutna kana tonggong nu ngarebutna. Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna. Barang karasa pangulanana aya nu ngarebut. Sakilat kumanehna geus bisa dikira-kira. Kumaha tingkat pangabisa eta jelema. Gerakanana sama sakali teu nimbulkeun sora. Nyaho-nyaho budak teh geus karebut kalawan babari naker. Padahal cekelan manehna teh teu sagawayah. Dibarengan ku tanaga batinna nyaeta supaya si budak teh teu bisa meta loba pamolah. Riket Bah Jagur malih ka tukang. Arebreh teh tetela ngembang boled. Nu bakal jadi lawanna teh bet matak ngembang kadu. Jadi sangka teu dinyana si horeng musuh baheula nu kumanehna kungsi diragragkeun. Eleh mutlak bari babalongkengan ngutahkeun getih. Ai. Geuning jejebolan ieu teh. Bah Jagur nanya bari pinuh ku panghina. Tetela teu samar deui. Ieu jalma nu rebut teh taya lian ti pamajid. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.